Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagean anu ka 14. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagean anu ka 14. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Kang Samar, uwi jogging Kang? Atanapi uwi di mana Kang? Tanya cek eta awewe menuju ke bunga pisan dumeh patepung jeung Raden Samar. Ieu teh liris teh sanes. Akang mah sanes uwi ti jogging, da akang mah teu terang joggingna oge duka di mana. Akang mah uih jalan-jalan ya teh supados seger badan meungpeung enjing keneh liris. Akang mah sok aya-aya wae. Muhun eta maksud abdi oge. Ari jogging teh jalan-jalan atanapi olahraga enjing Kang. Muhun Kang, ieu abdi liris teh ya geuning Kang. Walon neng liris jadi seuri dumeh panyangkana mah Raden Samar teh ngahaja ngaheureuyan ka manehna. Oh gitu. Ari liris wih ti mana kitu? Nah geuning aya di dieu. Abdi teh pan gaduh wargi di dieu Kang, aya pun lance. Kalaresan mangkukna abdi teh ngawangi di anjeunna Kang. Kitu cek neng liris bari ngareret ka neng Mita anu semu ngabalieur. Sementara Raden Samar cukup surti, makana teu lila manehna tuluy amitan kulantaran waktu geus mimiti beurang. Mohon atuh ari kitu Maris, mung hapuntennya ieu teh akang bade teras uih we. Kumargi bade aya kapreogian kanu sanes. Manggeris di kantun heula nya. Cek Raden Samar bari seuri leutik.
Oh, nyate sawies-wies atuh Kang. Muhun mangga Kang. Walau Neng Liris pondok. Satuluyna sanggeus kitu mah Raden Samar lalempang deui jeung Neng Mita bari kayaan baeud nuju ka imahna. Dina sajeroning keur lempang kitu Neng Mita tumanya bari rada sinis. Tos lami Kang wanohna. Paingan atuh akang nyasabna lami. Si horeng kadinya pangintennya nyasabna di Braga teh Kang. Nembe wengi eta wungkul Neng. Eta oge pedah kalaresan paamprok di jalan. Anjeunna nyuhunkeun dianterkeun alatan ngerasa lieur cenah. Tapi duka kunaon ari liurna mah akang oge teu terang Neng. Ceuk Raden Samar ngahaja teu nyaritakeun nu sabenerna. Nganterkeun ka mana kitu Kang? Tanya Neng Mita bari ngarandeg sakedeung sedengkeun panonna neuteup ka Raden Samar. Eta kadinya ka hotelna akang oge teu terang nami hotelna mah mung tetebih di Jalan Braga. Boa-boa akang teras ngawengi di dinya. Asa jadi curiga abdi mah Kang. Nya henteu atuh Neng. Akang ge naon barina oge kedah ngawengi. Anu puguh mah akang teras uih deui bari milari jalan ka dieu. Dikitukeun ku Raden Samar, Neng Mita jadi ngarasa percaya sabab manehna oge kungsi ngalaman waktu keur di kamar hotel paduduan dirina teu meunang perlakuan macem-macem. Satuluyna mah eta dua budak ngora teh laju lalempang deui bari pacakal-cakaleungeun. Langit berang mimiti ngagurilap. Cahaya panon poe ngaguratkeun watak-watak emas di unggal tungtung kota Bandung. Tapi senajan berang katingali endah, aya anu nyumput dina sela-sela rohangan dunya anu ngan ukur makhluk gaib anu bisa ngarasakeunana. Raden Samar jeung Neng Mita masih pacakal-cakaleungeun bari nuluykeun leumpangna. Rasa curiga dina hate Neng Mita geus rada susut. Tapi aya rasa nu teu bisa digambarkeun, rasa was-was anu ujug-ujug datang. Sedengkeun disatukangeun maranehna ti kajauhan di hiji tempat anu teu bisa katenjo ku panon manusia. Satria Lodra ngagantung dina hawa bari nyepeng dadana anu masih ngarandapan nyeri sanggeus padungdung tadi peuting ngalawan Raden Samar. Dasar sial. Tetela. Si Samar teh sakti. Ari sugan rek babari pikeun dirubuhkeunana. Kitu gerantosna ki Satria Lodra bari nyengir kejem. Sanajan kabeunangan ku teunggelan jimat karuhun Raden Samar, Satria Lodra henteu mundur, sabalikna manehna jadi leuwih panasaran. Hawa dendam dina dadana beuki ngaguruh ngagedurkeun hawa poek di sabudeureun eta tempat. Hiji-hijina cara pikeun meruhkeun Raden Samar. Neng Mita kudu dipisahkeun ti manehanana. Sakali manusia eta jauh, mainna pasti bakal balik ka Surasowan ku sorangan. Eta bikangna kudu dipisahkeun. Kitu ceuk Satria Lodra. Satria Lodra harita ngareureuh dina caringin karamat di sajeroeun pangjaratan anu aya di kota Bandung. Ngahaja mahena cicing di dinya kulantaran ngarasa capek tas tarung tadi peuting jeung Raden Samar. Ceuk pikirna mending ke dewe nyangkalak Raden Samar mah bari sakalian ngumpulkeun tanaga deui. Satria Lodra harita kekedengan dina dahan caringin gede.
tapi karek oge rek meremkeun kadua panona irungna ngadadak ngambe bau haseup dupa. Atuh pugoe Satria Lodra jadi ngarasa kaganggu. Satria Lodra red nempo ka handap. Di handap ana breh teh didinya aya 2 urang manusia. Anu hiji seorang jajaka ginding papakeana alus, buukna rapih, kulitna bodas, rada jangkung. Sedangkeun anu saurangna deuna seorang laki kolot make ikat baju pangsi, irungna rebeh rada pendek, dumasar rada pendek. Dumasar kana hal eta Ki Satria Lodra geus bisa mastikeun yen eta jua jalma nu saurang nama pasti dukun sabab kaciri tina papakean jeung tina dedeganan. Dasar sial, waya kieu geus ngambe dupa. Ieu manusia pasti rek ngangon bangsa aing, rek ngondang bangsa aing. Hayang nyaho rek didengikeun sia ku aing mah. Naon cenah kahayangna. Tapi mudah-mudahan we lain rek menta nomor togel jika manusia edan anu wasa beding tadi. Kitu gerendengna Satria Lodra. Satuluyna manehna ngalayang turun ngadon diuk hareupeun eta 2 jalma anu keur nyeungeut dupa. Satria Lodra seuri sorangan sabab panon manusia mah teu nempoeun sanajan dirina aya hareupeunna oge. Bener pisan panyangka Satria Lodra ieu laki kolot eta teh mangrupakeun dukun. Kayakinanna beuki nambahan waktu kadenge ku Satria Lodra. Eta dukun teh keur gegere nyeman mapatkeun jampe pamakena. Samburazun kasadaya makhluk luga gegeh di tempat karamat ieu. Khususna jin gondrong, Mbah Ranu, atawa jin gundul, koceng, meng, anu ngagegeh magam cina ieu. Sim korong sim guring ngadeus kumargi ieu putu nu namina Indra aya gabaryogian Zun. Kitu cek eta si dukun. Harita Satria Lodra rada heran oge sabab eta dukun teh nyahueun aya jin gondrong kawas dirina. Nah hatena jadi timbul tanda tanya. Sial, buah-buah nyaun eta dukun teh aya aing di dieu. Tapi teu mungkin manusia biasa bisa nempo ka bangsa aing. Kitu gerantos hatre Satria Lodra. Malah pikeun ngayakinkeun dirina teu katempoeun ku eta dukun. Satria Lodra nepi ka ngajebian. Tetela eta dukun teh teu ngambek. Sanggeus kitu mah Satria Lodra yakin yen dirina teu katenjeueun ku eta dukun. Satuluyna kasempatan eta dimangpaatkeun ku Satria Lodra pikeun nanya naon kaperluan eta dukun. Nerek aya keperluan naon ilaing bah. Waya kieu geus datang bari teu mawa susuguh. Ngaganggu pisan sia. Kula moal sebeuh ari ukur di kabulan haseup dupa wungkul madana sarba. Pikeun eta dukun ngadenge soratan katinggalan kitu. Mah jadi culang cileung, rutret ka sisi kagigir. Aya rasa sieun campur bunga, dumeh paniatana pasti tina kanan. Sabab jin anu ngagegeh eta caringin geus kadenge nyoara. Aduh, habun dan Zun. Abah zinun jin. Margi rusuh ya bate janten teu kabujeng nyayogikeun sasajen. Ongko panjang indrana oge tajan masian artos kangge mezerna can masian panjer ka abana Zun. Wayana sarba
kulantaran ngilaing teu bawa susugu jadi kudu narima balukarna deuleu Zarba. Ceuk Ki Satria Lodra bari nyengir. Satuluyna Hiu cebet cebrot. eta si Abah katut jajakan nu saurangna ditampiling satakarna ku Ki Satria Lodra. Aduh ampun, aduh, nah menigalak-galak kieu juri deh bah. Cek Jang Indra kabah dukun bari muringis nyekal pipin. Aduh, gugunya Jang. Tapi dah biasana mataragi ye jin teh sing teu mawa susugu oge. Rada aneh geuning ieu mah Jang. Tembal si Abah mahena gancang acong-acongan nyembah. Dasar belegu ngeus mun sekali-kali deui andika datang ka dieu teu mawa susugu dicekek logor sia ku gaing Zarba. Sentak Satria Lodra semuseri waktu nenjo dua urang manusia keur dirundung kanyeri. Si Abah gancang nembalan. Mohon mangga zu izukan mah pasti ku Abah dipangnya daget. Tapi bun dan dia teh Zun Abah bade tumaros ari ieu teh leres jin ranu atanapi jin koceng meng beda asa beten tapi ada geuning Zun. Bing sia yang nyau jin anu dua eta mah ku kaula geus diusir sebab geus campelak teu mere setoran keungeing. Padahal nyecingan ieu tangkal teh geus lila saeutik oge pamajugan keungeing. Ke nari sabenerna naon kepentingan ilaing teh Zarba. Asa teh tadian digacan masih kene can pepenta. Oh, pantesan atuh rada galak nu ieu mah. Sing goreng teh lain jin konceng. Alika peryogian Abah mah ieu jajaka. Jajaka ieu ditolak cintana. Ku kersana hiji wanoja anu nelaneng nyita. Ari pajargeun teh neng nyitana gaduheun kabogoh kanu ngaran Samar. Dumazar kana hal eta ieu Jang Indra teh hoyong kabogona janten uwi deui atanabi dicilakakeun we eta Jang Samar teh. Kitu ceuk si Abah nerangkeun maksudna. Si Horeng jajaka anu bareng jeung si Abah teh taya lian Cep Indra. Mahena kapaksa make jalan kitu sebab ngarasa hese pisan ngakalakeun Raden Samar. Sajongjongan Ki Lodra jadi ngahuleng dumeh teu nyana paniatanana sarua jeung Cep Indra. Hatena ngarasa bungah lantaran usahana dina enggoning nyegat Raden Samar supaya teu jadi kawin ka bangsa manusia bakal menang bantuan. Sapada harita Ki Satria Lodra boga rencana bakal ngagunakeun Cep Indra pikeun dijadikeun pion dina ngalaksanakeun maksudna. Ki Satria Lodra seuri sugema bari pok nyarita. Cetek atuh nu kitu mah Sarba. Tapi cetek-cetek oge kita ngaya syaratna. Lamun mayang ning mita jadi malik teu suka kasih Samar. Aya syaratna. Cing kira-kirana nangilaing sanggup teu pikeun nadundan syaratna. Samewe ngajawab si Abah ngareret ka Cep Indra anu derere surti. Sanggem bah. Cek Cep Indra nyanggupan. Satuluyna si Abah nepikeun kasanggupan Cep Indra ka Ki Satria Lodra. Tah gitu banginten si nuhun jin anu bersangkutanana sanggemeun. Kinten-kintena naon eta persyaratanana anu kedah ditedunan teh Zun.
Gampang, tinggal bawa calana jero si Mita ka dia. Kek kukula rek disihir supaya kena jadi pohon kasih sama. Cep Indra jadi bingung waktu ngadenge syarat anu kudu ditedunanana. Ambe cilaka kayak kieu mah. Nah aing kudu kumaha engke nyokotna. Kapan boro-boro nyokot calana jerona. Dalah papanggih oge ayeuna mah geus teu daekeun. Sabot keur kitu Ki Satria Lodra anu teu katempo jirimna kadenge nyomara deui. Da sanggup teu ngilai ngayakeun syarat ti gaula. Manawi aya cara sanes salian ti calana jero sun. Kumargi kapan asa hese nyandakna oge. Kumaha carana ari sanes diporosotkeun heula mah. Tembal Cep Indra alatan ngarasa baluweng kapaksa ngomong sejujurnya. Cenah teh sanggup waduh sia tepugu pisan sia. Tadi sanggup ayeuna bingung. Edan tepugu pisan sia jadi jalbat teh. Wayana eueuh cara sejen. Terserah eta mah ari cara nama. Rek kumaha wae oge nu penting mah beunang celana jerona dibawa gareben gaula. Aduh, kumaha ieu bah? Kuring bingung. Cikan atuh bah. Pang negokeun sugan hade ku abah mah negona bah. Cek Cep Indra semu ngaharewos ka si Abah. Ngadenge kitu kapaksa si Abah ngajukeun deui pamenta. Malah mandar aya karinganan atau jalan sejen. Aduh, apunten sinuhun jin. Pamitiasa mah gentos we atuh syarat aku nu sanes. Kunaon we gentos nama asal ulah ku cawat. Sajongjongan kayaan di sabudeureun pamakaman Cina jadi beuki jempling. Ukur angin ngahilewir niupan daun caringin. Uteuk Cep Indra harita teu woleh mikir picaraeun supaya maksudna tina kanan kalawan babari ngalakonanana. Sedengkeun si Abah can eureun tina ududna sanajan rokona meh ampir ngaduruk kana bibirna kulantaran geus pondok teuing. Dina waktu keur kitu kadenge Ki Satria Lodra ngagerem tarik. Atuh pugoe Cep Indra jadi ngarenjak. Malah teu karasa leungeunna nangkep kana cangkeng si Abah saking kurwasna. Ditangkep gitu si Abah ngagurinjal alatan ngarasa getek jabat teu ngeunah ongkoh dan nu nangkepna lalaki. Ulagi atuh Cep, ulagi ieu lesotkeun. Abah getek cicing heula ieu cicing. Aduh. Tong waka ngabayang geneng Mita. Aduh ieu si Otong kapencet. Aduh keur bageus beot. Ditambah dipencet atuh beuki ngelau ka jero. Aduh. Teu dihajabah. Ruas atuh ngadenge nu gerembah. Cep Indra beungeutna baregeut beureum bari gancang ngalesotkeun tangkeupanana. Dasar manusia. Loba pisan pamenta teh ari kayang gede kabegug eueuh. Kieu we atuh ari teu sanggup ngayakeun calana jero eta awewe. Bawa we potona eta awewe ka dieu. Engke dina malam Jumaah kaliwan bawa ka dieu eta foto. Kumaha lamun kitu da sanggup atawa henteu ngilaing. Awas lamun nawar deui disintreuk sia dua nanaku ngaing nepi ka becleng deuleu. Mangga sim kuring sanggem sun. Gampil eta mah kumargi seueur keneh foto mah tilas nu kapungkur dina HP. Tembal Cep Indra haripeut ari syaratna ukur ku foto mah. Alus. Kade poho. Kadieuna bari mawa anggur anu pangmahalna
anggur merah sabotol jeung suupna nya. Anggur laras ieu teh jin sasauran teh. Punten, kapan biasana oge kopi pahit getih hayam camani atanapi congcot ari sasajen mah sanes anggur jeung suuk. Nya kumaha ieu teh? Sun, leres ieu teh hoyong anggur beureum jeung suuk. Cek si Abah, dirina ngarasa heran, dumeh jin ieu mah beda jeung nu sejena. Sementara Cep Indra jadi ngareret ka si Abah bari ngomong. Alah, geus teu usum sasajen kitu mah meureun bah. Geus teu beukeun kopi pahit jin ayeuna mah. Ayeuna mah jin oge modern, atuh piraku rek kopi pahit wae, bosen barina oge. Jigana masa kedeun di oge, ududna lain surutu tapi ese jina bah. Gandeng ulah loba nyarita. Pokona cek kaulah hayang anggur beureum kade mawa suupna. Nya mangga tuh ari gitu mah teu sawios-wios. Kusim korong kusim kuring pasti ditedunan. Antosan we paling oge 2-3 dinten deui ka malam Jumat Kaliwon teh Sun. Cek si Abah najan hate mah tetep masih kene heran tapi nyanggupan. Ju ayeuna bagera balik ku kaula didaguan ke dina waktuna delezar bah. Sanggeus mupakat kitu mah si Abah jeung Cep Indra tuluy undur diri ti hareupeun caringin karamat pamakaman Cina. Danget harita Cep Indra nganterkeun heula si Abah ka imahna. Saterusna sanggeus si Abah dijajabkeun mah maena oge tuluy balik. Para wargi sadayana caturkeun di tempat sejen, tepatna di imahna Neng Mita. Poe harita nalika wanci kasorenakeun geus jadi kabiasaan pikeun Raden Samar manehna sok ngahaja kaluar ti imah pasugara lamun Neng Mita katempona keur sarete. Danget eta Raden Samar ngahaja neangan warung sangu sisi jalan kulantaran manehna ngarasa bosen dahar wae di imah. Kabeneran tepati jauh ti pakomplekan imah Neng Mita aya warung tenda anu tepati rame. Didinya ukur aya 2-3 urang keur tonggoy dalahar. Bari leumpang Raden Samar ngagerendeng. Hayang nyaho rek ka warung eta. Karunya ongko jiga ti isun geuning warungna. Sanggeus nepi Raden Samar laju asup ka jero warung. Didinya manehna tuluy pesen dahar. Bi sangu jeung eta tah jeung lauk pada nya terus lalab sambal goreng we nya Bi. Cek Raden Samar bari gek diuk dina bangku panjang. Oh mangga jang antos asa kedapnya mung eta wungkur rencana jang. Muhun Bi, bosanlah daging wae mah hoyong nyobian sareng asin pedo jiga nama Bi. Tembal Raden Samar teu asa-asa. Kalayan teu kungsi lila sangu ngebul jeung deungeuna geus datang disodorkeun ku si ibi warung. Mangga atuh sujang wilujeng tuang mam ayo. Satuluyna kulantaran rasa laparna geus teu kaampeu maka Raden Samar tuluy deker we dahar bangun anu nikmat pisan. Tedinyana sabot keur ngeunah-ngeunah dahar kitu di sisi jalan teu jauh ti tempatna. Punten, di sisi jalan teu jauh ti tempatna Raden Samar dahar. Kadenge sada aya sora bedil di barung ku patingkorokna jalma. Tewak we tewak, eta kadinya tah rampungna tah, cegat tewak kadinya tah. Kitu harita ramena pating corowot. Kajadian eta tangtuna nimbulkeun kapanasaran pikeun anu keur dalahar di eta warung ka asup Raden Samar. Salah saurang di antara tuluy kaluar. Aya rampok di udag polisi euy, cek eta jalma.
Nyaho kitu Raden Samar jadi kabawa panasaran, makana mahena oge tuluy ngeureunkeun ladaharna laju kaluar ti eta warung. Anabreh teh bener pisan saurang lalaki ngorak keur dibeberi ku polisi. Bari ngacungkeun pistolna, polisi teh ngabekaskeun timah panasna. Der der. Eureun di dinya atau mending ditembak, eureun. Angkat tangan. Cek eta polisi ngagorowo. Ari diancam rek ditembak mah si rampok teh eureun bari ngangkat leungeunna. Tapi karek oge ngangkat leungeun, no atuh. Ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.